Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, wilujeng enjing, wilujeng tepang dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna dina dangat ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi sadayana, dina pertemuan kahiji hidup baris ngabahas materi ngeunaan laporan kegiatan. Sapertos kumaha cenah materina? Hayu urang pedar sasarengan ngeunaan materina. Wilujeng nyakseni. Naon cenah anu disebut laporan kegiatan teh? Laporan kegiatan nyaeta laporan anu eusina mangrupa sagala hal anu patali jeung kegiatan anu geus lumangsung. Laporan kegiatan teh intina ngalaporkeun naon-naon bae anu katempo, kadenge jeung karasa kudu nulis laporan. Saterasna ditilik dina sifatna, laporan kegiatan kabagi kana tilu. Anu kahiji aya karangan formal, anu kadua aya warta atanapi berita, jeung anu katilu aya nu disebut karangan bebas. Naon ari fungsi laporan kegiatan? Anu kahiji jadi alat pikeun nepikeun informasi, anu kadua keur pertanggungjawaban, anu katilu sumber pangalaman keur batur, jeung anu kaopat dokumen pikeun bahan anu merlukeun. Saterasna aya struktur laporan kegiatan. Struktur laporan kegiatan kabagi kana genep. Anu kahiji aya bubuka, anu kadua aya waktu jeung tempat kegiatan, anu katilu aya pamilon atanapi peserta, anu kaopat waragad atanapi biaya, anu kalima pedaran kegiatan. Tadi dina ieu bagian dijelaskeun ngeunaan lumangsungna kegiatan dicangking dugi karengse, jeung anu kagenep aya panutup. Eusina mangrupa pungkisan laporan atanapi kacindekan atau kesimpulanna. Aya di rarangken laporan kegiatan. Tah upami rarangken laporan kegiatan mah anu kahiji tangtukeun jeung identifikasi kasang tukangna ngalaksanakeun eta kegiatan. Artina kasang tukangna teh latar belakang atau alasan melaksanakan kegiatan eta. Anu kadua tangtukeun jeung identifikasi tujuanna. Naha make ngalaksanakeun eta kegiatan, naon tujuanna. Anu katilu identifikasi kejadian-kejadian penting nu kalakonan. Tah kejadian-kejadian naon anu kalakonan anu dirasakeun. Nu kaopat susun rupa-rupa informasi. Nah, disusun informasina sabat eta ngalaksanakeun kegiatan. Anu kalima siapkeun data-data pangrojong. Misalna foto jeung daftar peserta atau daftar pamilon. Jeung anu kagenep susun rupa-rupa informasi jadi hiji laporan anu sistematis. Siswa-siswi sadayana, kumaha kahartos ngeunaan pedaran materina? Upami aya nu teu acan kahartos, mangga biasa langsung japri wae kana Ustaz. Tong hilap pancena dikerjakeun dina buku Basa Sunda Hidup diantos, mangga hatur nuhun.